lain tuh nyangkanya Kang Anyun. Asal orang menipu, orang nyebut gitu ge biar nyebut sange. Tidak balik. Kita balik wae gitu. Balik aman kan we. Balik itu. Baik. Ngomong manehna nyorekan sorangan. Pak. Yo. Oi. Yo. Minum napasin. Balik itu anjing. Ayo kemana? Cing pilih cek. Pilih. Kasar. Alhamdulillah. Tuh, ayeuna teh mah alhamdulillah. Paingan pangaruh dinamik pengintennya. Mudah-mudahan orang sadayana dararamang laras teu. Laras. Panganten sing rezekina gede milikna. Amin. Bisa molongoanana. Maksudnya molongan. Masih mah. Aya nu molongan. Kasar urang teh keunang kana paripaos pan rumah tangga teh sing raut runtutan. Raut runtut. Ulah sok balelo ari hidup. Mudah-mudahan rumah tanggana ieu Bayu sareng Neng saha tuh ngaranna teh? Tanti. Cek Bayu sareng Neng Tanti mudah-mudahan sing rautan runtutan. Runtut Rautan syah raut. Cing run tut hut raut sok dikeun. sing runtut ranyut. Sing run tut hut Dikeun. rautan runtutan. Anjing. Ongkong geus diganti mik teh kitu keneh wae cing nu ieu ceuk. Saudara-saudara, Oh iya mah gitu geningannya bawaan teh. perjalanan hidup manusia di dunia berbeda-beda, betul tidak? Yang ulama. Ada kalanya kita mendapatkan jodoh dengan cepat, betul? Betul. Ada yang susah dan dikatakan jomblo. Jomblo, kenapa jomblo? Karena goreng dodongis. Gordon. Kamu jomblo goreng dodongis. Saya ingin bertitip pesan buat pengantin. Nanti malam jangan lupa kalau bertanding jangan memposisikan 1-0 apalagi 4-0. Pertandingan posisi 1-0 atau draw. Gitu tak cerai aja. Begitu kan wae. Ganti kunaita nyon hakeun bae sakare. Sakri dengan potensial. Bogo ka Tanti. Bogo. Gening bisa waktu itu ngaheureun penari. Tapi ayeuna mah kabuka-buka idak. Basa di Bandung ngaheureun penari. Ciheula ngada ditatar kan heula. Ciheula. Mana kan istrina tuh ningali urang. Sok nih Tanti, kadin Tanti. Neng buru neng. Urang permana hadieu teh sira hadieu ibu. Didangdangan deulis-deulis teu katingali keluarga lembar sira kaluar. Ya urang tanyakeun heula ka ieu Bayu. Ai kamari jeung si Erna nu ti. Can ge acan sajam-jam acan euceuk. Ngaku buburan da urang tukang pasean. Can sajam-jam acan. Ai nomor WA-na dicatat geus. Gitu. 08 hiji 08 9 genep teh ya. Kayak Indra. Jujur. Ternyata Bayu teh geuning gede hatena kayak Indra. Aduh, aya Indra Gus. Bener bogo kayak Indra. Geuning nanya tong nomor handphone. Mana kayak neng guru neng. Bae Pak. Ada mana oyong. Sok. Enggak. Permanakeun urang jelaskeun ulah mun ka Bandung teh ulah ngaheureun penari. Eta. Layang teh ngaheureun penari ge mah. Kahayang teh. Ngaheureun si Mel. Rupina saingan sareng Ayudi deh. Hari itu jalan aku neng.
Aduh, tinggalin. Neng mah kerja itu tuntut wabi. Salah kira Malaysia. Gitu Cuk. Carekan we kadinya mah Tong tuh. diabur teuing boga salah kieu teh nya. Gitu. Aing salah kieu neng ganteng ka Sep. Ya. Ayah biasa. Ayo. Aing mane kan di bawah ka pamajikan. Pamajikan geus geulih. Aing teh pamajikan. Aing salah kieu biasa. Gak biasa. Ece, emang gua apa gitu? Kira-kira kita kotor kacamata. Hei anjing. Kurang banyak harus bersihan. Anjing ngelap kacamata. Ngelap ke ilung-ilungna. Kalau tuh mah kacamata. Oh, cobi dulu. Bolos teh jangan. Saya atas signal ya tuh, Cuk. Kacamata nu aya kacaan di Ah, rumah. gitu. Aya pabrik kacamata di dinya dulu rapi Brio ID. Nah, berilah ini. Nah, ini kan. Kacamata merek Brio ID. Oh, Ayo kirain. satu kedua itu. Dia neng pareneng-reneng nih. Nah, itu. Ayo neng nih genut gini. Sampai jadi Cuk. Marukan teh. Sama aja kayak aja. Dari mana aja kurang. Itu oke tidak main baju bonek sini. Ayo patah haji ini, aduh